Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun si kabayan jadi lebih ye karya Bapak Ahmad Bakri di Ciamis. Kumaha lajeng dicarios mangga urang kawitan. Onten oi Ki Suharmi aya teu oi? Aya. Palebe mangga calik mangga. Sup lebe kabayan ka jero gek dariuk ditepas. Mulih ti mana palebe sisinan teuneun geuning. Ti mah wae ya teh Ki. Ngahaja ka dieu teh duh. Kumaha ya? Teh aki teh kumaha? Kumaha naonna atuh Pak? Panyakit na deuleu euy. Geus mending teu ayeuna. Aya berkah Pak. Saparantos ditawa ku Bapa teh longsong cenah. Heuy, alhamdulillah euy. Bisi we yeuh, bisi kanceuh. Bapak bejaannya rek dibangetan euy jampena da beda atuh euy. Ngajampe randa beda. Mangga Pak, mangga moal ngawartosan sasaha deui pasti Bapak wae atuh neang Bapak. Heuy, syukur. Ari eta kumaha euy? Kumaha? Naon teh apa? Ari aki ngabong-ngabong geus kolot sok poho wae euy. Eta babandemian urang teh geuningan euy. Ke naon teh nya? Teu emut Pak kuring teh. Dasar balat bener balat teh doh. Boro-boro yeuh. Ngapalkeun ajian atuh Ki. Eta repok teh geuningan masa poho deui maneh teh euy. Leres emut ayeuna mah Pak, emut tuh hampunteunna wae nya. Tah geus ditepikeun can euy. Parantos Pak. Kumaha cenah euy? Kumaha? Ceuk lebe kabayan ngesod ngadeuketan. Cik kumaha euy? Bapak hayang ngadenge euy kumaha tah? Leah Pak cenah nya teh ulang tinande. Hahaha. Kitu atuh Ki euy. Kitu euy. Ceuk lebe kabayan bari curing hak. Teu bohong maneh teh Ki euy. Kahade sia, mun tos sok bohong sia euy. Leres Pak, abdi mah tara bohong, kakapeungan ieung. Syukur euy, syukur. Cik, kumaha tuh? Cek aki teh yeuh, kumaha? Kieu sanggem abdi teh Pak, eteh jeung lelengohan mah yeuh, mending bae boga deui salaki. Geusan nyalindung deui pan palebe aya nu baris nguruskeunana. Dibejakeun kitu euy ku aki, dibejakeun kitu. Leres kitu palebe. Syukur euy. Bijaksana geuning aki teh euy. Kumaha nya? Cenah cek eteh ujang cek eteh aki kumaha tah euy? Kieu saurna teh palebe eteh onaman nya mun geus pareng marek ngepeskeun milik palebe. Tah geuning euy. Syukur. Ngan eta we cenah Pak.
An kumaha sate euy? Kumaha? Cek lebe bangun rewas. Eteh teh embung cenah. Embung dicandung. Weuh turunan kitu tah palebe. Gampang soal kitu mah euy. Moal deuleu, moal dicandung deuleu euy. Tenang bae, geus ditalak. Ditalak aki, indung si Ito kamari mah leh. Naon atuh? Kahambur-hambur kejo si eta mah euy. Dipirak eta teh Pak. Heeh, dipirak. Jeung nanahaon euy. Tukang lalebok wungkul. Awah gawena geuningan euy. Awah gawena Ki. Baru dipirak Pak. Iraha Pak Tate. Ya meureun euy, saminggu mah. Cua dewek teh euy, cua. Eta kumaha euy? Cek eteh aki teh satuluyna euy, hayang ngadenge yeuh. Aduh, ieu mah laksana euy. Randa lebe teh euy. Ngan kieu ieu teh. Ieu hate cenah. Inget wae Kakang Lebe. Kumaha euy? Cek lebe curing hak bari ngesod ngadeukeutan. Inget wae ka Bapa euy, Aki, nu bener ieu teh. Duka ka Bapa, duka Kang Lebe anu jeunat ieu teh. Teu disidik-sidikeun. Ih, si Badul teh teu pararuguh ari ngomong teh yeuh. Cek lebe kituna ngajenghok, ngesod deui mundur. Bejakeun Aki. Lain sing panteg atuh. Sing panteng ari ka Bapa. Teu ingeteun cenah euy. Si eteh teh ingeteun teu euy. Emuteun ta teh. Eta cenah mati jampena Bapa mah. Tuda euy yeuh. Bapa mah teu lalawora Ki, teu lalawora atuh. Cenah bari nepak harigu. Tarikat sapapanjangna Bapa mah yeuh. Angot usum paceklik kieu mah duh. Kumaha atunya cik tuluyna hayang apal yeuh saterusna. Mun gering deui mah cenah moal ngala sasaha deui ieu. Rek neang wae Bapa. Syukur Ki euy. Syukur. Didungakeun nya ku Bapa teh euy. Sing mendeng gering kitu. Marah unggal poe Bapa. Daek nyampe euy. Yoh, sabarna mah tetegaan deuleu Ki. Tetegaan yeuh. Nyoong anu gering kitu teh deuleu. Dibejakeun teu ku Aki. Repokna hade kitu euy yeuh. Kantenan wae ceuk abdi teh. Ari repok nu hade teu numbuk dina dunya. Perbawana bencir leuit loba duit. Rea ketan, rea keton kitu palebe. Bener euy. Calakan geuningan maneh teh Ki. Tuluyna kumaha tuh ya? Ceuk abdi teh kieu. Palebe mah lain samanea. Beda deui eteh. Teu beunang disaruakeun jeung anu lumrah maksudna teh kitu. Degdeg sampe rupa rek dikumahakeun deui atuh. Da kitu bawana ngajadi ta teh. Dipokeun kitu ku Aki teh euy. Cenah bari maut kumis gu Masep. Syukur atuh Ki. Syukur kitu mah euy. Mun Bapa geus rangkep ka nya teh wah moal teu senang Aki oge. Senang pasti, senang pisan euy. Mimilu Ki jeung Bapa ame apal euy.
kana gawe lebe sugan we atuh aya pautna kahareup euy geus apal dodoaan lain euy ki teu acan palebe yin nah atuh ya sing apal atuh ari kaogan ke milunya ke ku bapa yeuh dijejehkeun pasti parem yeuh ari ngadoa teh kieu yeuh ambeh husu deuleu tong bari ngawas-ngawaskeun idangan euy pamali tateh nyaho teu aki abdi mah pak mun keur amin amin oge sok abeng bat wae ieu teh ku buduk amin 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 pelewek wae pak teu kuat atuh da lila teuing hari aki yeuh teu meunang tate euy teu meunang miheulaan nu ngadoa pamali deuleu matak doraka cik kumaha tuh eteh teh aki kira-kirana yeuh kumaha insyaallah pak katinggalna teh da tegaduheun kasur eta teh kasur sabaraha kitu euy raga kasur teh ayeuna euy oh ieu mah bener deui euy kudu meuli kasurnya keur usum hujan kieu mah di pasan mah 11.000 pak ulu ning larang pisan tate euy kasur nanahaon tate euy kaetang mirah sakitu teh pak yeuh tadi toko moal kenging sakitu atuh pak ai maneh yeuh ari bapa teh duit teh mendi deuleu euy duit teh mendi keur teu boga duit ieu teh duh aing teu langkung teh da teh cenah menta mah henteu hideng abdi sorangan pedah we katinggalna geus nista pisan kasurna teh pak kumaha ya teh yeuh bingung lain embung merek mikeun teh yeuh duit aya ge duit pait euy storkeuneun ka kaum teu langkung cek abdi oge teu langkung cek Ki Suharmi. Kumaha tuh nya euy duh ari tadi bere cieun seueul deui euy yah we atuh ya bikeun ki keun setor walah diatul we wang diruga-rigel ku dewek nuhun atuh pak palebe cek Suharmi kituna bari imut terus nampanan duit kahade euy bisi leungit sia nya iraha euy bapak kaditu teh kayaknya pak tos lubar idah wae ku abdi di wartosan jog atulah sok aya wae nya pak punten pak lebe aya naon ki euy bade tumaros ieu teh sok rek naon atuh ari eta ijem moal diruju deui kitu pak nah sia teh euy make nanyakeun si ijem deuleu hoyong terang wae kuring teh pan teh mah moal euy moal naon jelema kitu mah euy hambur kejo deuleu moal diruju deui euy ku dewek oge kumaha mun dikawin batur atuh pak yeuh jol wae euy tamelang teu nineng heug wae atuh ki bapa rek balik ayeuna nya atuh pak hati-hati nya cek lebe ka bayar
Urang gancangkeun wae harita heuleut 100 poe aya nu datang ka lebe ka baya. Punten, lebe aya ieu teh. Saha teh euy? Loba lebe wae ka dewek teh. Ceuk si kabayan kituna norojol ti jero. Ning pakuwu. Aduh mangga calik ka dieu pakuwu. Cenah bari ngarenggog greuwas. Sup kuwu diiringkeun ku lurah. Ae ning sareng lurah nya kieu teh kunaon yeuh? Ampun nya sukan teh nyalira sareng lurah dengan. Duh, asal reuwas euy. Disinanteuneun ieu teh. Bade naon nya pakuwu sareng palurah euy? Tong rawas-rawas teuing yeuh. Da tayana naon? Ngalongok we ieu mah beda geus lila teu panggih. Bari aya perlu saeutik. Comohon. Sup deui eteh. Asup gek diuk digireun kuwu. Ning sareng nyeet teh euy. Nyaya naon ieu teh? Cenah bari atoh ongkoh reuwas ongkoh manehna kabogoh datang dibarengan jeung nu sejen. Sumuhun Kang Lebe. Damang nyi eta teh euy. Pangestu. Aya Suharmi euy ka ditu kamari. Aya. Nya aya unggal poe ge. Ngadaon dahar. Aya naon kitu Lebe ieu? Eta Sun. Teu naon Sun. Aduh. Tembalna bangun era malik deui ka eteh. Manawi we aya cariosanana ieu teh pakuwu. Taya cariosna nanaon ieu teh? Nya talatah naon kitu Kang Lebe teh? Eta Sun. Manawi wae atuh. Aduh. Ke nya ieu teh duh. Aya naon atuh Lebe ieu teh duh. Ceuk kuwu kituna bari neuteup ka Lebe kabayan. Eta Sun. Bilih tamang maksudna teh bade dijampe deui ku abdi. Tapararuguh geuningan. Kieu yeuh. Ieu teh ka dieu Lebe diburu terehna bae nya. Mohon kumaha kitu? Nya nu matak ka dieu teh aya maksud rek rangkep ka ieu yeuh. Nya teh bade nikah ieu teh euy. Cenah bari ngarenjag reuwas. Ka ieu ka nya teh euy. Nya nah bat bangun reuwas maneh teh atuh. Eta Sun. Canis kagungan gerhana ta teh. Boga ngan teu boga anak. Sugan wae atuh. Ari tambah bibit mah diparengkeun tong nepi ka kolot kitu tah. Sumohon yaktos nanging parantos widi tinu sepuh kitu ieu teh pakuwu. Geus beres. Ieu teh yeuh lapor minangkana mah isuk hayang dianter ka kaum. Ngadenge kitu mah manehna ngahulang teu nembal aca. Kumaha ieu teh? Isuk dianter ka kaum. Kadenge teu Palebe? Mangga Sun. Mangga.
cenah kawas nu kagebah geus kitu mah kubu bijil diiringkeun nyi teh nya dituturkeun ku lurah. Ah, ai lah, aya wae geuningan si kubu jeung si lurah marogoheun euy ka nyi teh enak-enak randa. Hah, terus tunjung di euy kena-kena jadi kubu syah kabogoh batur digubug. Ah, aya be makrama cek lebek kabayan ngomong waktosna seep. Aduh muhunnya waktosna kabujang seep cenanya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Dina sari ka 8. Mangking ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.